Kenapa lu? Waduh. Ngapain jalan satapak ngejug-jug ka hiji lembur teu karasa capena sabab ayat titin Irma deui ketang aya Irma nu incu Abah, kemana abah ieu mah? Ngarawas ieu teh. Bau pagi sarengit sagala abah. Naon tuh? Ieu mah lain minyak seungit abah. Naon? Ieu mah hairspray banting kana buuk. Baingan carepel. Heeh, tahu kan atuh abah. Sugan Astagfirullahaladzim, deui. minyak seungit. Kemana dia mah di minyak seungit sagala? Kepo. Lain kepo-kepo, teh nyanyian sagala. Ek- Yo, mani make rantai kos budak ngora. Ek neangan kipayah. Kipayah, boga ka bogohnya. Betan tuh. Lainan kipayah nyangan Curigaan. awewe. Curigaan wae maneh mah teh Terus baheula. janjiannya, apa? Janjian naon? Curiga. Make Beda. rasa teh bisi ragrag. Yo baju alus yo di batik yo. Nu kieu ke wae alus atuh. Coba, meni pahang, bau hairspray. Maneh mah teh robah-robah ada teh curigaan wae. Udah abah mandak curigakeun ke Maneh. sekolah oge. Curigaan cemburuan. Yo abah beberenjen kolot-kolot. Bain beberengan. Cici. Aki, gitu. Awe-awe mah ngedledog di mah. Panjang mani. Dia. Ya. Banda. Usaha lalaki mah di luar lain di imah. Lah, usaha. Gua teh ngomong. Menyami sararungit beda. Atuh kumaha sengit mah. Rungit puguh ge. Daripada bau mana kacamata. Tuh, Pak. Palingan hooh, tuh tadi kacamata. Itu dibaca eta hairspray. Nih asa beuki. Udah hooh, iya. Dia rewet sia mah geuning. Nih, Iya, jeung ah. Aki, bagi beberenjen di tempat Usaha aing mah yang anu awe-awe barawakan wae sia teh. nyanyian segala. Kabina-bina teu ing goblok panjikan teh. Sarewet pisan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Asa curiga aki-aki teh. Kemana gaya kitu sararongit? Beda-beda ti sasari. Diintip ku aing mangke moal ayahaneun gak nyaan ku aing diintip ka itu paling ge ka warung ngeureunana tau ka mana. Diintip ku aing mangke mah awaskeun. Robah-robah adat majikan aing mah geuleuh san. Koprek indit. Berjengjikan nu apa loe aing mah teu harti. Aing mah. Nama aing. Ini di warung da sok aya titin jeung Irma atuh. Bebeb. Menukan kumaha lalaki. Laki mau usahana di luar lain di imah. Timuruan we hayu. Kalah leungit mut aing ge geus kieu teh. Majikan jigan mah apaleun aing teh manggihan titin. Ngoblokna teh lah. Wah. Badul teh lah. Aing geus kieu yo. Wah, apa sekali ini aing kieu teh yo. Si Nanai. Rese pisan wah. Leuing senau aing kalah ragrag lah. Leuing nya. Wah. Jauh deui jero. Aduh. Jauh. Ya wae. Walak teh lah. Wae si Nanai itu deui teh lah. Aing apa sekali ini meureun teh. Atawa dora kamu anu kieu teh. Beunang.
Jug sari sia. Yo Itu apa masalahna jug yang serikeun aing? Yo marah blok mah ku pelet montong make sendal. Nah sanu mah Nah eta bawa jejer naon eta keur ugang. lain jajar. Goblok sia mah. Kenal aing murad tuh. Terus ka ugang egeng kitu. Pan heuh dicokot ku aing Dan hese. atuh bawa tuh. Empang nyokotkeun ku sia. Sok atuh. Buru ngagugok ke kolot. Asal tintang urang bantuan sok dibantuan tenang. Tuh beunang. Urang teh make nu kieu. Sok gampang. Aing bisi ka bawah. Ah, sing kuat. Oke. Cicing atunya kana montong kieu. Oh. Sok. Sing kuat tapi ya, Pak. Sok sia. Tulungan aing. Sing kuat mentangan. Cokot atuh. Kitu atuh sok Buru. kabadeukeun. Sok buru. Kabadeukeun mah jauh sok. Eta kari cokot atuh kari tewak. Jauh saeutik deui. Nah, hese teuing sia. Aya saeutik deui. Buru. Titin. Tin kemana? Kemana Tin? Titin. Tin. Hei, Lope. Tin. titin gundulmu. Nah, naing maneh ngadon ngojay. Kumahana. Titin naon diatur? Titin, iya titin ka ditu. Dadah abah, geus bae. Bekian ge moal geus kolot kitu. Gandeng apa urang geus janjian dia. Ulah baperan. Titin jeung Irma. Eueuh lain eueuh baperan. Ieu kumaha ieu urang kalabaraseun kieu. Nah, atuh lain muntang. Nin muntang maneh. Atuh da keur muntangin naon dilepaskeun. Apaan titin dia? Wah, eta mah baperan, losak baperan geus kolot. Lain baper sih ngogo. Ah, geus kolot kitu baperan. Lain baper. Lope. Lah, bapak ti mana hola geus kolot. Teu percaya maneh. Henteu. Atuh wayahna we pengorbanan. Tah sendal geus beunang Iya. mah baju urang bararasa. Demi cinta kudu aya pengorbanan. Manya aing jadi nu korbanna tuh da. Wae kajon ngorbankeun batur demi cinta mah. Ngaji si teuing. Maneh korban demi abah. Ieu aing kalabararasa kieu. Titin jeung Irma ngajak janjian. Aduh, teu percaya nyebut baper ka aing geuning ngogo. Aing pecakeun ka. Yo, cinta mah universal. Heeh. Tidak terbatas usia karena we. Tidak terbatas usia kumahana banyak orang jadi bararasa kieu. Abah mah lain nu kalah baperan jeung aing kalah. Nah, geuning saya nyebut baper. Aing kalah kabarasa ye sugan burung atuh. Ning nyebut baper. Ngalap. Da percaya. Titin jeung Irma bogoon ka urang lopeon. Wah, teu percaya ieu. Ya, buktikeun ayo. Teu. Kapan kieu? Abah. Gas namcang buktikeun urang hayang nempok Sia mah kitu sirik. Pengorbanan atuh. Pengorbanan kumaha aing kalah barasa kieu tuh dah. Karena wi mah sia mah rese wae geuning. Ake nu mah tak rese wae. Buktikeun jeung aingna. Gas hayu, cang buktikeun. Wah, Pokohon ka aing sok tanyaan ke ku aing. gas hayu cang buktikeun. Wah, Nyebut baper sia ngogo. ah mah teu percaya bogoheun ieu urang mah. Gawasina naik mana mah geuning. Oh, sinana ieu kumahana urang kalari pubarase tuh dah. Buktikeun aing Gas hayu cang bogohan. buktikeun. Wah, Panas sia mah ku aing tuh. Percaya apa ya teuing ka aing. wah. Lumpang geus gang egeng kitu. Ya, karena we Tangeun nan lompang ugang egeng. kolot kitu. Aing mah ya kolot oge menggoda iman goblok. Naon sok maneh? Kongkorong we kalah jiga si Bopi. Gede Jiga gogog. mahal Nah, ieu teh. tuh, dulu tuh. Geus nungguan Wah, abah, eta geus mah nungguan ulah, abah. ulah. Nungguan abah tuh. Ulah baperan. Nah. Nungguan. Dite. Urang eta mah cicing. Ka aing. Geus kolot kitu mah ngajedog barina ge. Geus kolot bau cikur kitu. Gandeng sia mah. Ka urang eta Budak urang ge jomblo sia mah. Titin, Irma. Nah. Naon? Titin tadi abah keur balong. Mana ba, daman. Sang di dia, bah, di dia. Dia. Wih, itu mana tadi? Nah, amang we biasa, bah. Abah ke bumi tadi. Abah tadi nuju naon di balong. Nyenak sendal. Kunaon kitu saning ragrag. Ngelagrak. Tapi geus kenging. Entos ku si karena we dicanak. Kenging barase urang. Kolot cicing ulah cari euy. Yo. Abah. Was. Abah tadi. Jatuh pisan,
Abang, Kumaha abah kumaha? abang teh ka bumi tadi. Iya. Iya, Iya teh bau naon, Bah? naga. Aduh, Gusti, teh ngene pahang, Bah. Bau Abang ka bumi. apel tuh. Bau spray, Abah. Minyak wangi. Aduh, di pahang, Abah. Gaya murunya geus cetuk kitu ih najis. Abah kanyahoan kudu di ieu mah. Ulah kumaha? Wah, gampang. Nanai mah. Naon atuh? Da baheula teh yo. Saan Abah mah? Abah teh mun teu kapaksa mah. Embung ka si nanai teh. Manya, apa yang kasaha? Teu bogoh ieu. Yang kasaha, Abah? Apan ka ti tinjung Irma. Iya, numbernya. Oh, dah lo Karnawi. Nyebut baper ka aing sia. Ah, baperan eta mah. Baper naon sia teh. Kamu ada teh ngomong kitu. Titin lope ka urang ge nu mah Ya lope. bina nama mah banian nyebut kitu ieu. Gandeng aing mah teu sian ieu. Nanai. Naon nanai? Geus cetuk kitu atuh, kolot bucik urang kitu. Sieun lah. Nah, ieu sia teh. Cinta mau universal. Karnawi. Tuan we Irma mah. Anda. Nyarios we kangen mah. Aduh. Titin we. Waduh. Akan kadinya. Nyarios we titin. Tuh. Nyarios we. Percaya sia ka. Ngomong tadi ngomong naon. Ngomong tadi ngomong naon. Hayu ini lawainya. Abah kita miluan Abah. Abahnya. Gitu we nya. Nah, aku mah Mau di mana? Wih di mana? Mau kan tadi dengekeun tadi di tukang ge. Yung Karnawi tadi ganya. ah, itu teh kitu ieu tadi mah. Ngomongkeun. Tadi mah nunung nanai, mamah mamah. Karnawi pa. Wah, tadi mah nunung nanai. Karnawi ge. Tok. Ento. Itu gerak. Ka mana sing pugu? Karnawi. Karnawi. Nawi geus Buat itu tadi mah Sok sorangan. kumaha eta? Ayeuna. Tadi mah Milih itu milih urang. Mah tuh we. Kumaha sih bener atuh. Ari Sok geus milih mana? Cuma berteman. Lah, berteman manya menik itu tadi genan. Lendean. Berteman. Berteman. Teuing. Ngomong sia Karnawi. Betul aing mah. Tanggung jawab. Ini Titin deui, Tadi Irma mah, deui. Sebenarnya beli tukang manunung nanai mamah. Tuh, si Karnawi ge. Bener. Goblok sia. Kok jarekan bi tak. Kiaso udah lek kieu mah. Iya Sing dia. bener. Geus kolot abah teh. Iya dia ulah. Embung, Era di warung. Embung jeung teuing. Ngobrolna Ah, dia. embung moal. Di ukeula. Milih saha? Cuang jelaskeun. Ah, geugeuy. Geus ka ciri, geus ka tempo, geus ka denge. Teh marung lila ditu teh ngintip. Terus kumaha? Ayeuna arek kumaha abah? Ek milih urang, ek milih Titin yang Irma. Itu ondo lah. Mending milih saha aing. Make naon atuh nya. Bingung urang mah tuh da kudu milih mana aing. Sing bener ulah bingung-bingung. Milih Titin. Tinggalkeun ku urang. Iya di dia lah. Embung, moal. Aku batur. Najis moal, embung. Cuang selehkeun baik-baik. Lah, moal baik-baik kumaha sok leuwat ek milih urang, ek milih Titin. Jeung Bingung. Irma. Aduh. Bingung-bingung. Matu aing geus katohian tuh da Karnawi. Carana ieu kumaha karep teuing urang mah. Sok leuwat arek kumaha ka kuar kuir. Udah bingung nama kieu Karnawi. Kumaha? Lamun aina milih pamajikan jeung Titin mah heuh gampang. Raos we. Geuwan. Aing kagok katohian tuh da ieu mah. Katoyan naon atuh katoyan. Apa aing teh hubungan lain jeung Titin hungkul. Jeung saha deui? Apa jeung Irma? Oh, ada ge nurus tonjong sagala dua tilu. Kabuktian. Mantak lamun cenah titah milih urang mah bingung. Di paraban naon we tilu hiji ogenan pan Enggak atuh eueuh. kieu we cuang undi arek. Undi-undi dok. Itu dah. Kalau diundi make naon jeung carana? Cuang make duit. Heuh abi cenah cong duit diundi cenah. Sok, ayeuna mah kieu we aya receh maneh. Aya ya. Nah. Iya. Diundi. Geus urang dek. Wae kos Apa ekoli cenah wae. tadi kudu ngambil keputusan. Heeh sok. Nah, ieu geura. Ulah emosi wae geura ge. Nah, dia urang mah kasih karawi. Nah. Umpan iya aya duit tuh. 500. Heeh. Nu belah dia gambar Garuda. Heeh. Apan tilu urang mah piliheun anak. Berenjaan mah tilu. Nah, ayeuna cuang undi wae arek.
Lamun gambar Garuda berarti orang milih Titin. Oh. Lamun gambar duit orang milih Irma. Halus. Nah lamun duit nangtung beren orang angger jeung maneh. Ah, Nah, mana nah apa lu? Atuh. Urang tadi barase. Wah, Si kayak ongkek-ongkek kan gak didinya. karena we ke dia. Gara-gara sia ieu teh. Nah, gara-gara urangnya gara-gara abah barase nah karep teuing. Gara-gara sia teu percaya nyebut baper ka aing. Urangnya gara-gara abah. Aing jadi kanyawan ku si Nanai. Urangnya jadi barase. Goblok sia mah. Gara-gara sendal. Karena we. Awas sia karena we. Ngahaja sia mah. Karena we.